Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniyya, hei anaking anak Abah, saur Nabi Yakub ka putra-putrana anu salapan anu masih ngarariung di tengah bumi. Nabi Yakub boga keyakinan yen Yusuf teh aya di wewengkon Mesir, aya di wilayah istana Heksos. Jeung Bunyamin eta nu ditahan dirinya. Bangun nama Yusuf ke aya ngandu ka bagian naon. Nah hatena Nabi Yakub. Idhabu jung arinit anjeun kabeh ka kota Mesir. Kaditu ka tempat kamari Bunyamin ditahan ku Raja Heksos saurna. Patahassasu mangka silidik ku anjeun. Cari tahu mi Yusufa tina tentang Yusuf. Boa-boa masih aya Yusuf oge di dinya. Wa akhihi jeung tentang Bunyamin anu keur ditahan ayeuna ku raja anu di Mesir. Wala tai asu jeung teu meunang anjeun putus asa mirohillah tina rahmatna Allah. Sok bekerja teangan tentang Bunyamin jeung Yusuf supaya selamat sabab eta teh lamun nu nyalametkeun teh rahmat Allah. Teu meunang putus asa tina rahmat Allah. Innahu sanyana ari itu perkara la yai asu teu aya anu bisa putus asa mirrahillah tina rahmat Allah illa qaumul kafirun kecuali nu sok putus asa tina rahmat Allah mah al kafiruna jalma-jalma kafir. Islam mah teu meunang putus asa. Kudu berjuang mencari tahu, mencari rezeki. Hakikat nama Allah nu ngijabahna. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Saterasna gancangna carita nu salapan urang tos dugi ka kota Mesir. Tos dugi ka kerajaan Heksos. Bari di dinya teh sing raraneg mawa barang-barang tukaran atau barang-barang barteran anu canak di Palestina. Saterasna palamma mangka samang-samang sadakhulu arasub itu nu salapan urang putra-putra Yakub. Alaihi ka tempatna Nabi Yusuf. Bari teu apal eta teh Nabi Yusuf, da apal nama eta teh make raja we. Qalu nyalarios ieu jalma-jalma anu salapan urang. Tegasna putra Nabi Yakub. Ya ayyuhal aziz, oh Bapak yang mulia. Nah gitu. Apa eta teh Yusuf nyebut Bapak yang mulia teh disangkana eta teh wakil raja we sanes Yusuf. Da teu acan terbuka yen eta teh Yusuf. Masana geus nimpah ka abdi sadayana wa ahlana jeung ka keluarga abdi sadayana di pedalaman Palestina. Durru kamudaratan tegasna halodo panjang bari kurang dahareun. Waktos harita. Wajibna jeung ieu kami datang. Bibid doatin kalayan mawa barteran barang-barang mujajatin anu teu berharga. Tapi sok sanajan teu berharga saurna. Fa'ufi hoyong dicukupkeun, hoyong disampurnakeun lana ka abdi sadaya kaila kana tukaran gandum, kana takaran gandum atawa kiloan anu tiasa dipasikeun ka abdi. Wa tasaddaq jeung paparin abdi sedekah alaina ka abdi sadaya. Nabi Yusuf waktu sarita rada gedeg hartosna hatena margi nu menta sedekah mah dilarang ku agama. Yang pribadi mah eta menta sedekah teh kasebata henteu ari haram mangan makruh, dilarang ku agama menta sedekah untuk pribadi. Jadi waktu sarita Nabi Yusuf ge rada kesel hatena. Innallaha sanyana ari Gusti Allah yazi bakal maparin balesan ka anjeun Yusuf sareng itu. Da ka urang ge sami ieu teh dihitobna.
mutasaddiqina ka jama-jama anu sedekah, jama-jama anu bapari sedekah, Allah anu bakal ngabalesna pikeun urang sadayana. Qala Nabi Yusuf nyarios bari ngarakacak hatena inget ka zaman ka tukang keur dialungkeun ka sumur keur poek keur teu aya nu nulungan ieu ti Gusti Allah. Hal alimtum nah anjeun teu inget. Nah anjeun teu apal ma fa'altum naon anu ku anjeun dipigawe bi Yusufa ka Yusuf waktu sarita dialungkeun ka sumur wa akhihi jeung ka Bunyamin dulurna Yusuf. Id antum di mana samang-samangsa anjeun nalika anjeun kabeh anu salapan urang jahiluna maneh jahil maneh bodoh maneh rek ngaroga halal Yusuf bari rek ngabunuh Yusuf. Nah teu ingat waktu sarita kitu, waktu sarita Nabi Yusuf dialungkeun ka sumur ayeuna mah waktu umur 13 tahun ngan ayeuna Nabi Yusuf tos jadan wakil raja jadan bendahara jangan di tempat anu mulia di kota Mesir. Tahu gitu nanti Palestina darongkap teh teterangan yen eta teh Nabi Yusuf. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna kalayan insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina ayat anu salajengna. Mugi sadayana panjang umur bari sehat. Insyaallah patepang deui enjing dina waktu anu sami. Shadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.